Majunya mana orang? Tuh lapangan itu. Ini tuh ya. Ini tinggal tempat. Bos, mana terawat kan bosnya? Udah iya ini. Tapi pohon tempatnya di mana? Mana yang pokok? Tuh yang pipis di. Preman sih ngomong pipis, imut biasa sih ngomongnya. Iya, ini mah preman yang berarti kok bos. Mas tangan lo jadi nggak pipis mah. Nangil. Oh. Baik. Iman SBY. Duh, pengen kebelet dasar. Gitu. Bisa tanya cerita di pan awaknya paruti wih jurik tamah bos ikut nonton semua tolongan bos ulang bos tolongan jurik bos yang panik bahaya tapi loncat aja bos jurik bos masa bulang-bulang kayak jurik gembong bas ya ih bener ayo tuh. Di mana tuh jurik? Tuh bos tuh. Di hubungan tuh jurik. Ayo kabur. Di lah, ayo samberkeun. Ih cepat angkat bos. Ih seorang lagi jurik bu sieun ayo. Ayo di lah. Samberkeun. Ih anjing sadieun. Ya ayo. Bos ayo ini cicing. Cicing lain. Mau eta kos tuyul bangun eta. Di tuyul mah. Heeh. Samberin gue ya. Enggak sih cicing mah di dieu, cicing bae di dieu aing nyamperkeun. Cicing yang aing dulu. Ayo ya. Aing sieun bos. Sieun aing. Woi, si tuyul apa? Bawa ke semek apa? Ih, masih sih ngomong lah. Aing kita harus gua anjeun. Aing kabur. Wis kideung lah. Si jurik apa tuyul? Tuyul. Mana Kak Jin? Dia mau dipelihara ya loba duit urang. Iya bos. Ulah kumaha? Dosa. Bis kajin lah mikiran dosa bae. Sit dek we belangsa kos kieu. Atuh yang ngomong sih yang kaya aing saroba bae. Atuh geus semelu bae geus aing. Tanya. Woi sia kulo di dieu. Dipinjeun dong. Dipinjeun usaha. Majikan. Pinjam majikan aja pasti saya. Gitu. Uang. Bisa lu banyak. Bisa cirik. Hang non. Koing be susu, tapi saya lu jangan aingnya. Ya kuari aing majikan saya. Heeh. Aing gua. Udah bos. Inggris pasieun. Mau bang Inggris. Bisa udah jangan. Kembang. Nah, sih biar pegang baik. Gini. Bisa cirik banget. Geus mah belikeun dot we jeung susuna. Tuh kan anggen nu kena. Maditna. Duit heula. Itu kayak urang bakal menang duit ieu buat tuyul mah. Geus banget itu. Rugi di bae aing. Ih, miskin banget kayak itu. Bagus kan balikeun. Oh. Ulangi. Naon di bae? Ari susu yang turun naon merekna? Atuh moal aya momo, aing masyaallah sia mah. Oh wah tuh susu cak tuyul mah. Susu naon kan susu naon lah. Oh ketang begitu. Nu penting mah amis. Sayangel. Ih. Terus wanita memarahan deui. Gila aing mah jadi empas irungna. Ayo, bos, ayo,
belikan dia dong kau aing. Dari pentingnya. Asal bayi gamis tak kau yang belikan gula. Coba beren. Siapa yuk? Suka sih. Oh, biasa. Bisa aja, jangan ngajak sorangannya nah. Amis yuk. Nih, singkir mah kau yang belikan susu. Nu aya baheula nya. Pantem we gula los. Saya. Siapa kemarin mah tangan aing sih bangunna. Enggak nih biasa lah. Ayo orang tangan dikit-dikit di dia. Ayo. Gamsit ayo. Ah, menang aing. Aing sebang tilas ya. Tah ya tah. Coba segera buang ayo nyawa aing. Aing hebat. Emang bisa ngitung jarak pas jurus matematika. Coba aing nyawa aing. Iya enggak joker yuk. Awas terus ya. Itu itu. Coba nyawa aing. Ya. Bisa euy. Aingnya. Deket. Yo, jurus mematikan. Udah kieu. Kok naon? Udah tuh. Kurang kasih jaga ye, non tuyul. Coba geraknya saya nyawa aing. Paling gak gagal ini tuyul buangan. Ih, ini yang hula. Ayo coba. Cul. Itu budak tuh. Bisa cokot duit nak. Siap bos. Ya. Pikir gue yang beredi empengna. Siap bos. Itu andai he, lamun geus berhasil sih ya. Oh, siap bos. Ke situ gerak. Gua emang jurus matematika sih, pinter sekolahan. Duh, jauh gumlain. Aing ge yo, matikan sih yo, gunung ti babakot aing. Siata tempok ku siata. Siata. Enak boy. Loba aing mantap. Les ya, nyawa aing mah selehan, aing mau menang lawan aing mah. Main ada anak mamurun yang kan gue balik gitu. Curang tuh udah. Jakun kau yang main di. Dah aing sepatu lah. Aku emang dulu pakai sepatu. Nges, Nenek. Iya duit lainnya. Ya, mana lah. Enggak bau ya mah. Bayu. Ini mau bau biasa aja. Terus kau balik deh lah. Ih, baru kita sangel. Itu kebawa amat tuyulnya. Itu angel. Oh, kalian bela. Iya, mainan kalian. Kayak di kalungin kayaknya nak. Ulang kok nang kita capek. Terus itu kan mending kita penting. Cocol kayak gitu. Angel lah tuyul. Terus. Ah, mah bener bos, cek ya bos. Beneran gitu. Itu udah capek aing nyekrana. Terus segitu we. Panjang-panjang. Tah, tuyul tah. Duit di mau. Kan. Jangan naon. Gagal ke tuyul. Ibu ku majikan lagi dipiceun. Itu kalau mau sepatu. Duit mana duit? Oh bos, poho. Aku ini non ya. Bos pakai kentah oh, sepatu yang kena cucuk. Pakai kan mau. Hei. Angkat udah ya. Nenek malu operasi kita beres. Yo. Kalau kena kan. Bolon capeknya kan. Hingga operasi dia udah.
Bos. Baik kan? Woi, Camoy, Capang Momoy, preman-preman bermuka Hello Kitty. Jet bangun, belagu jasa sia. Si loba duitna eta. Iyalah. Aing jeung meuli gerbang tol tilu. Masuklah. Bisi Camoy ngaraca. Hah? Duitna loba. Cokotnya? Ih, ulah bos. Karunya eta baturan urang eta. Ieu cicing bes ieu mah. Udah lihat bung. Ulah lah karunya. Karunya lanjut anjing teh dia mah sombong ieu nya mah. Ih, cicing bes mah gitu. Ayo. Yuk. Dicok duit itunya. Di mata dita. Asup aja jero. Ya, Bos. Duit sia, awas. Bos. Sia itu. Ayo mah gagal juga ya. Siapa sih kok? Yakin. Wah. Nya camun tadi duit. Apa tadi kata? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Situ kumaha sih? Masih bisa ngalengit. Tembus benggeus. Kayak gitu. Beresnya sia di sisirian bae. Blon. Ini blon dong, Bos. Tangguhan tiis, mandi heulan. Kota. Angel lah tuyul. Teh ngeblon eta mah tuyul bos. Tadi mah jalah. Budak main sih. Kamu lah. Tapi cenah blon tuh tuyul lah. Geus kieu heula. Si geuna nyongkot mie. Euy, nyongkot mie sia. Pindah lah. Ayo tanya lah. Sudah. Kurang kemana sih bos? Kurang yang juragan. Yang waktu juragan ya nggak jalan jalan lagi. Nah dari sini bikin banyak lah tuh kos lima. Mau gagal goreng mah. Ayo. Nenen. Jangan nong, sebentar nenen. Tak, korban katoke kondisi ya. Ayo. Malam nih, sedikit ngopi, aduh. Ini, pelem. Mantap jasa, duh. Aduh, urus amat ya. Tuh, siapa? Nah, kun pas yuk. Aja nak mandei. Ini cici bos. Ya kan gagal, emang gagal. Tuh. Awas sebelum gagal di sini ya. Si nyawa duit tuh. Nyawa bos, tanya ho. Dia duitnya mau duit kan? Duit sama? Duit ya? Ih, yang tekor di bayi mah. Tadi beli duit, yang pakai kolor dulu tuh sia. Ah. Yo, duit tos yo. Ya. Fokus aja duitnya. Awas ya, salah deh. Gila itu. Wow, jalan kurang mau percaya. Di, pan itu lurus bos. Di ka warung eta mah. Gua di kaon sih. Tuh, cahnya naon gagal eta. Ih, itu tuh percaya sekali. Cak eta mah. Di itu ka warung.
baik ya. Si kumpa warung. Gagal bos. Wih, ya masih bos. Bisa lo gagal deui. Gagal malulu. Bisa lo gagal deui gitu gitu. Sopan ini ya. Iya. Wah, ya gimana bau amatnya? Ah, sudahlah. Wah, ayo nyokot non ya jadi bos ya. Yang kita bos nih. Lah, udah juga lah. Wih, ribet mati. Bawa kabel lah. Di, kan bawa kue tuh bos. Aduh, si kunun mau etes sih. Aduh, gini. Si kunun mau iya. Cekal lah bos, kuenya jangan kopinya bos. Kita tuh sih ya. Ini kemana sih ya? Nggak sepatu lah bos. Di, kayak gimana? Oh, bener dibuka sepatu nak kunaon? Sopan bos tadi. Saya mau juragan lah bos. Atuh pakai baju mau kunaon? Mana nggak sepatu nanti ya? Bener-bener tempatnya tengok bola ontan betul. Nah, mau ketemu kue baik. Tapi lumayan kopi. Ini sini mah. Pada dulu. Bener mah bohong, bener. Ya kan bisa banyak. Benar masuk. Mantap, mesti kalau rekan mah. Kopi ke mana ya? Nah, sendoknya doang nih. Gue wah, terberes. Ini mau sasaha. Apa lagi KRT? Terberes sih mah. KRT lah. Beres ini. Apa lagi KRT? Mama sepatu aing jeung kundu aing eueuh. Saha nyokot ieu? Budak mun teu nyokot. Bekeun ku aing. Weh Ade nyokot sepatu Aceng ya gitu. Dia mah teu nyaho. Emang Aceng nundan di mana? Itu gitu. Iya, dia mah teu nempel di mana? Itu eueuh, ja Aceng nyangan tadi eueuh. Ku Ade beureun dicokotna. Itu di bae. Aku besi. Itu Aku besi, Dek. Dari nyokot. Itu. Ah, jing bohong. Aku besi, Dek. Nyokot dulu Aceng tadi. dia mah teu nyokot. Ah, bohong sok. Wah, garelun. Tanya air teman dunia meureun. Woi, nanaonan ieu. Nanaonan. Sabar. Enggak tahan. Woi, tahan heula, tahan. Naon ieu masalahna? Tahan, ede kunaon, sabar heula ede. Harunya ede. Tenang lu, ulah ribut. Tenang. Naon ieu masalahna naon? Naon masalahna? Kek gedeung heula. Naon masalahna? Ai Aceng kunaon? Ede kunaon? Nya nuduh Ede, Nuduh naon? Nyokot sepatu jeung gundu. Puguh kenyataan dicokot teh sepatu Aceng. Itu teh cenah Aceng. Sepatu Aceng leungit di ditu. Puguh usaha, Ede lain. itu Ede mah teu nyokot. Geus salamun teh nyokot. Salaman. Cek Ede cenah henteu. Salaman Aceng, salaman. Kadieu heula lain KRT atuh tah, salaman tah. Geus nya, salaman.
Ede kan teh nyokot. Aceng ulah boga berprasangka buruk ke ade ka Ede. Anu nih teh? Iya, aya ge budak tadi keur meren gundu cenah laju gunduna jeung sepatuna leungit. Gundu si Aceng nyalahkeun ka si Ede. Laju lah ribut. Gitu. Urang ge anu aneh di imah teh. Aneh kumaha ya? Urang rasakeun mie. Urang tunda tah nangguan tiis tah teh caritana. iya. Urang mandi heulan. Ya, terus Laju mie urang eueuh. pugu diteundeuna di dinya lain. Di dinya diteundeuna teh si Mamat eueuh keur maraban embe. Oh, oke. Bisi ku ieu doang be aku beurit henteu. Sejak zaman teh beurit makan mie. Oh, iya. Laju mina mie goreng apa mie rebus? Mie goreng Pakai saos. pakai Sangu, pakai pakai endog. pakai. Berahan dogna. Teh siap buka bina-bina teuing teh. Nanya teh, "Kang teh RT ampun ge." Lain pan laporana. Mie kalengitan. Mie Itu. tadi teh pas maraban embe. Ya, Tas si Akang mah mandi. mandi. Laju Akang pakai sabun tuh mandi. Pakai sampo. Pakai. Rada nganu teh. Disisir paling untuk sia. Pura-pura Kang. Dia di sia. Aku masih nyokot duit salah malulu. Nyokot duit, nyokot kopi. Gue dicokot ku sia. Nyaho ke duit aing bangkrut ya duit aing. Ci nyaho teh sih ke kabona duit nyaho teh. Teu nyaho, Bos. Ieu boga duit ieu. Tak juga juta. Aduh kumaha? Aduh weh. Aduh bang aing. Gue buat dah. Aduh kumaha ye solusina? Nukil gitu. Kunaon? Lu lompatan teh kunaon? Beres mah teh. Beres maksudna. Beres kunaon? Kopi, kopi. Kopi leungit. Kopi jeung kue aduh. Salah neuneuun meureun, buku neuneuunna di mana tadi? Henteu. Kurang. Aduh. Jadi teh napas teh. Salah coba napas. Aduh. Teu beres mah teh. Beres kunaon? Kopi leungit jeung kue. Leungit ka mana eta kopi jeung Jeung nyaho kue? teh. Oh, saha teh di imah teh. Tuh kan teh. Kasusna sarua ieu. Heeh, laju naonnya kira-kiranya ieu bisa laleungitan kitu. Keur tadinya na. Laju kuari ente. Ente emang ente orang Arab. Aduh, biasa aja sih. Apa mungkin dia kerjaan makhluk halus gitu teh? Bisa jadi. Puguh Mamat nyaho teh solusina. Lamun cek kolot baheula mah Make bawang putih. Dikumahakeun bawang putih. Dibejek, buka dikeun. Laju kadeuleu tah. kadeuleu teh wujudna. Oh, Coba iya, baik iya. kurang. Geus kumaha, Bos? Geus sudah ngos-ngosan bae, Bos. Capek lumpat bae teh iman. Kadeuleu cenah cek si Mamat kan titah make bawang putih ye, jadi kadeuleu. Coba cokot bawang putih na, Mat. Coba cokot bawang putih na. Tanggon di dinya. Heeh. Jeung jala. Santa budak. Nah, di mana tuh budak? Nyaho aneh. Sekolot bae lah sih nya ngomong nama. Itu. Saroba ieu kuat baheula. Oh, alarangnya. Naon teh? Santai masih sih leumpang lah. Meuli ieu heula pugu ka warung. Geus coba eta keun aing teh Itu nyaho. bawang putih. Di jala ye. Ya, Engke lamun geus kadeuleu. kurang tewas. Oh, jadi bawang putihnya dikumakeun. Ya gampang kedeung. Ya, geus leungeunna ka dieu kabeh. Iya. Ya. Ih, kitu tah. Nah, iya. Budak ngomong aja. Mati. Kopet pintar mah. Laju kumakeun. Usapan gak banget. Guys, beres. Geus sikir lang. Ieu doang. Dia tinggal diusapkeun ka beungeut. Kunaon? Bos aing si capang. Kunaon capang kunaon? Dicekek ku tuh ieu. Mas, nyaring oh, pokon. Alaunan. Tuyul, diberi tuyul. Oh, alaunan. Buka.
Jalan. Bang putingan ieu teh. Geus pang ulah kos kitu. Susah-susahna urang eta mah musyrik. Oh mat, anjilap mat. Soalna dina dawuhan ge pola robukum udhuni istajib lakum. Urang mending ngadoa ikhtiar ulah melihara tuyul. Langsung bukan lah. Enggak.